Itu didorok dah mewah itu runtah teh ah. Bari belum sampurnya teh peno elom juga nanti emang. Sudah. Guys. Sakit aku rajin pada gereus mah. Tinggal. Hah? Ayo naon ka dieu? Wah, ayo ka dieu. Aduh, silaing. Ngawur ya anu pala teh geus cicing. Ayo pada magrib bilang salse. Salse we. Geus kilu tahlil jeung walah. Naon tahlil? Kilu tahlil. Mau Ieu pamulang merena ge alus ya. udah lupa. Asli lain dengekeun. Apaan minatun haji uning ngantunkeun. Pamulang merena ge alus. Kamari ge wa ieu pamulang merena menang sadencis 2. Kerupuk udang sabungkus, terus menang sarung, terus menang sagala eta mah lumrah nu kitu mah ah. Ari maneh lumrah kumaha? Lumrah kumaha ieu teh rumah jeung batur. Teu beda. Sadencisna, sadencis hiu. Mau ah. Sadencis hiu maneh teh di wadah lain ku kaleng kudrem sadencis. Ya, kerupuk udang lagi ukuran 50 kali 100 meter. Eta soalnya diolahkeun bae. Soalnya diolah teh di urang salaut diolah jadi kerupuk udang jadi ukuran 100 kali 50 meter. Ya, semua balik deui wae ngobrol teh ah. Jika ditu ah, moal udang mah. Teu kabita-bita acan. Monya aya sadencis paus hiu segala rupa. Pek we kabeh tong. Kabayang eta balik tahlil mana ngagarotong deum.